Ieu pangalaman anu can lila kaalamanana ku kuring. Malahan kakarek sabulan anu geus kaliwat. Kuring boga gawe jadi pelayan toko. Ari nu ditungguan ku kuring teh salah sahiji toko parfum. Toko parfum anu lumayan rame ku anu ngadon balanja parfum. Yang geus loba langganan anu apal ka toko anu ditungguan ku kuring. Nyaeta di salah sahiji toko parfum nu aya di Jalan Cimuleuit. Poe Kemis anu balanja rada loba ti sore keneh. Atuh kajadianana kuring jeung salah saurang babaturan anu ngaranna Rudi kudu buka toko teh tepikeun ka peuting. Nu rencanana toko rek tutup jam 8, jadi nama tutup jam 11 peuting. Tapi meung loba anu balanja, sok sanajan kudu tutup jam 11 oge teh jadi masalah keur kuring. Nya nu aya mah atoh we. Geus aya kana jam 11 mah, kakarek kuring jeung si Rudi nutupkeun toko. Sanggeus toko tutup, kuring jeung si Rudi teu balik ka imah. Tapi ngadon ngahajar rek mondok di toko. Lamun balik kagok geus peuting. Sok sanajan balik kana motor oge, ari jauh mah rada lumayan capek. Jadi lamun ngadon sare di toko mah moal kaberangan teuing dina hudangna isukan. Kabeneran we di aya batur di tokona. Da amun kudu sare sorangan mah nya kuring oge hoream. Geus beres toko ditutup, kuring ngajak si Rudi ngadon neangan dahareun lantaran kuring mah ngarasa lapar. Sok sanajan awak geus ngarasa lungse, tapi da puguh beuteung keur kaayaan lapar. Kahayang mah harita oge kuring langsung ngagoler. Rud, euy, lapar euy. Urang neangan dahareun we yuk. Jeung we maneh, urang mah geus tunduh pisan, gayang gara-gara sare. Nyaan maneh moal milu. Ieu urang rek neangan dahareun ye. Moal, urang mah tadi sore geus dahar. Nya tuh. Urang kahareup heula nya. Kade di toko sorangan, bisa ya jurig. Moal atuh, pan jurigna ge ngilu ka maneh. Dasar kehet. Kuring indit di toko sorangan maksud rek neangan warung sangu anu masih keneh buka. Si Rudi mah can oge lila, bieu teh diajak ngobrol, geus kadenge ngerek deui. Sigana manehna capek pisan gawe tadi beurang, tepikeun ka peuting. Sok sanajan waktu geus rek jam 12, ari ku lapar mah eleh. Kuring indit sorangan neangan warung sangu. Tapi harita warung sangu anu deukeut nu biasa sok buka tepikeun ka peuting, harita mah geus tarutup. Atuh kusabab kitu, kuring kudu turun ka daerah Siliwangi. Kuring indit lempang muru ka Siliwangi. Sajroning keur lempang, kuring kakarek inget yen harita teh poe Kemis malam Jumaah.
Ampir we kuring bedo indit ka Siliwangi lantaran inget malam Jumaah. Jeung deui kuring geus mineng ngadenge ti balarea. Cenah cek beja di jambatan Siliwangi teh ninggang dina malam Jumaah Kaliwon mah sok aya jurig beureum jeung jurig awewe anu ngadon bungkeuleukan. Tapi sok sanajan kitu oge kasieun eleh ku lapar mah. Jeung dican aya kajadian jalma dihakan ku jurig. Nah make jeung kudu sieun sagala. Jeung dibawa eta caritaan ngeunaan jurig beureum teh ngan ukur ngingsieunan hungkul. Kuring terus lempang ka handap maksud rek ngadon ka simpang. Eta oge rada ngarengkog. Basa pas rek tep pipisan ka palebah jambatan Siliwangi. Tapi teu lila kituna teh. Kuring oge neruskeun lempang kawetankeun. Pas di deket jambatan nu aya tangkal kai gede, kuring rada ngarandeg heula. Sabab kuring ningali siga aya anu ngolebat. Saliwatan siga aya jalma anu ngalingker kana eta tangkal kai. Aya kajadian kitu kuring can aya kasieun. Nu aya mah penasaran. Nah saha atuh eta nu nyalingker teh? Nah jalma atawa lain? Kuring lempang muru ka palebah anu nyalingker teh. Tapi naha geuning basa ditinggalian ku kuring teh. Betaya sasaha. Padahal tadi jelas ngolebat nyalingker ka palebah dinya. Nya kuring oge jadi rada ngahuleung ngarasa heran. Da sidik pisan tadi katinggali ngolebat sarta nyalingkerna ka dinya. Sanggeus jelas teh sasaha mah kuring oge maksud rek terus indit neruskeun deui lempang. Acan suku kuring ngalengkah ujug-ujug aya angin nu teu puguh-puguh ngagelebug. Sanggeus leungit angin ujug-ujug kadenge aya sora awewe anu ngomong, "Rek naon? Mane neangan kami?" Eta sora sarupa kitu kadenge ku kuring tepi ka 3 kalina. "Rek naon? Mane Kuring ngadedenge sora bari jeung taya bungkeuleukanana. Puguh we ku sakitu oge keur kuring mah jadi nimbulkeun kasieun. Can kuring ini teh eta tempat. Barang kuring ningali ka hareupeun jalan, kacida kuring ngarasa reuasna. Lantaran di hareupeun ningali aya nu ngabeleg-beleg beureum. Kuring gigisi kana panon. Lantaran masih kena can percaya kana tetempoan. Nah naon atuh nu aya di hareupeun teh? Nah nya kitu atawa titinggalian hungkul. Nu ngabeleg-beleg beureum teh
teu leungit tina paningali kuring. Manehna aya di hareupeun jajalaneun. Mimiti awak oge jadi rada ngeleper. Geus tegue eta teh lain jalma biasa. Tambah jelas paningali kuring. Geuning eta makhluk teh make kain bodas. Ngan anu katinggali beureumna. Nya getih anu maseuhan eta kain bodas anu mulen awakna eta makhluk. Buukna katinggali ngaruwig. Bari sieun bari panonna mah terus nelek-nelek kayaan eta makhluk. Nah atuh eta makhluk teh ujug-ujug nyingraikeun buukna anu nutupan beungeutna. Hayang panggih jeung kami anjeun teh. Pugue kuring beuki ngarasakeun kaasieun. Nu katinggali sirahna eta makhluk teh geuningan ngaplek siga anu rek buntung. Tina beheungna kaluar getih anu maseuhan kain bodas anu mungkus awak manehna. Bari jeung sirahna ngaplek oge, eta makhluk teh ngomong ka kuring. Di barengan nu katinggali ku kuring mah panonna eta jurig teh molotot ka kuring. Suku kejadian anak kuring teu bisa ingkah. Suku teu bisa dilumpatkeun. Cek hate mah kuring teh hayang lumpat ngajauhan eta jurig. Baham oge jadi hese rek deungapkeun. Kuring gogorowokan cek rasa mah tapi teh sora anu kedal. Awak kuring oge jadi luut leet kesa ngawahing ku nandangan kasieun. Eta jurig ngadeuketan ka kuring. Anu keur ngarasakeun kasieun anu rongkah. Eta jurig ngalayang lalaunan ka kuring bari kadenge cicirihilan. Siga nu hayang jelas kadengena ku kuring. Kuring beuki ngaleper. Jantung beuki tambah ratuk tutunggulan. Jeung deui ku soak sarupa kitu mah kuring oge jadi poho kana babacaan. Tu aya mah ngancik kasieun anu kacida. Beuki deukeut eta jurig ka kuring. Atuh kuring oge tambah bisa ningali jelas kana wujudna eta makhluk. Ditambongan jurig mungkeulekan sarupa kitu mah. Kuring oge ujug-ujug ngedeprek teu kuat nangtung deui. Tuur kuring jadi leuleus. Malah anu nimbulkeun kasieun anu teu bisa ditahan deui. Basa katinggali leungeunna eta makhluk nyekel kana tak-tak kuring. Kuring oge geus teu tahan kana eta kaayaan. Hantugna kuring sadar deui teh isukna. Malah dina sadarna kuring geus kasampak aya di salah saurang imah warga. Basa kuring gaguler di sisi jalan. Aya warga anu haat nulungan kuring. Malah tepika dibawa ka imah manehna pikeun diubaran. Harita oge geus kasampak di gigireun teh aya si Rudi. Iya, are maneh teh kunaon atuh? Ngadon ngagoler di sisi jalan. Urang lain ngahaja ngadon ngagoler di dinya. Pugu urang tadi peuting teh aya
aya nu megat. Maksudnya erek aya nu ngabegal ka maneh? Lain aya nu ngabegal, tapi tadi peuting urang dipegat jurig beureum. Kuring nyaritakeun kejadian ka si Rudi jeung ka anu nulungan kuring. Carita kuring sarupa kitu teh, ku anu nulungan oge teh dianggap bohong. Nya manehna percaya kana naon bae pamanggih kuring tadi peuting. Memang nya di palbah kuring dipegat jurig beureum atawa jurig awewe anu pinuh ku getih. Nya memang sok aya nembongan di palbah dinya. Sok bungkeulekan nembongan ka jalma dina malam Jumat Kaliwon di jambatan Jalan Siliwangi.